bade tumaros ari nu nikah jinah alias anu nikah dina kaayaan hamil, apa mun anakna tos lahir, apa si bapak ibuna eta kudu nikah deui. Jawabanana eta suami istri anu nikahna si istrina keur kaayaan hamil, pangantena keur kaayaan hamil, nalika anakna lahir teu kudu dikawinkeun deui. Dan nikah anu baheula keur kaayaan hamil nikahna sah. Sakumaha keterangan dina kitab Bajuri juz kadua halaman 168. Laonna kahahamilan min zina, lamun mah aya hiji jalma nikah ka istri anu nuju hamil, hamilna tina ladang zina, hamilna rek ku eta lalakina anu ngawin atawa hamilna ku batur. Keur hamil kitu kawin, tah soha nikahuhu qot'an, hukum pernikahanana eta sah, teu kudu dibalikan deui nalika geus anakna lahir. Wajaza lahu wat'uha, jeung meunang pikeun eta jalma anu ngawin ka istri anu keur kaayaan hamil, rek hamil ti manehanana atawa lain, tah eta jalma meunang ngawati eta istri anu geus dikawin ku manehanana nalika keur kaayaan hamil. Nikahna sah tur meunang diwati. Walaupun pernikahanana eta sah, perkawis masalah hamil di luar nikah eta masih tetap dosa gede. Kudu tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Jeung jinahna angger haram. Rek dikawin rek henteu, rek hamil rek henteu, rek dihalangan hamilna rek henteu, make obat atanapi henteu, tetep nu ngaranana zina, hubungan suami istri berhubungan badan di luar nikah eta hukumna haram. Jeung kudu tobat. Jeung deui teu kudu dibeja-beja ka batur kalakuan baheula. Keun eta mah jadi urusan pribadi urang jeung Allah Subhanahu wa taala. Allah geus nutupan kana aib urang sehingga batur teu apaleun, jadi teu kudu dibeja-beja. Masalah aib jinahna. Anapun kawina rek diramekeun, rek make ondangan, terserah. Eta awewena jeung lalakina otomatis apaleun da pelaku jinahna. Keluargana aya nu apaleun, geus tong dibeja-beja deui ka batur. Cukup orang-orang eta nu apaleun. Urang kudu gawe tutup-tutup, sakumaha Allah geus nutupan kana aib urang batur teu apaleun. Mugia manfaat, wallahu a'lam bishawab.